Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneuh. Nyanak hiji jejer cariyos si bentar teueuh jawara bagian anu ka-16 dinten ayeuna teh nya baraya. Kamari pami telepat mah tos nugikeun ka si Bohel sareng si bentar nuju marapah ka bumina nya tos nugikeun ka dinya pami telepat mah. Bara Sunda di mana wae ayana mang haturkeun nuhun sakali deui kana sagarupi pangrojong ti Bara Sunda sadayana anu parantos like, subscribe, oke kolom komen di kolom komentarna. Mang haturkeun nuhun oge anu salawasna saratia kadangukeun kana pidangan ieu dongeng. Nuhunkeun sakali deui nya baraya. Kintun-kintuna mah kanggo baraya Sunda wae di mana ayana anu di Jawa Barat atanapi di luar Jawa Barat pun kitu deui anu aya di luar negeri nya anu nuju daramal atanapi nuju kuliah atanapi memang lalenggihna di ditu gitu teh anu resep kana pidangan dongeng Sunda sumangga nyangakeun pidangan dongeng nanti mang. Mudah-mudahan sing janten panglipur kanggo kalabu pang beberah kana manah Bara Sunda di mana wae ayana. Sumangga baraya hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari dina jejer cariyos si bentar teueuh jawara bagian anu ka-16 umang urang dilajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Naon sia manuk teh, Ki? Mah, teu kudu nyaho jang mah. Bahaya lamun apal anu kitu mah. Bisi kacanduan. Ceuk si Bohel bari noyod kituna teh. Tuluy leumpang rek muru deui ka tempatna Ki Juma. Teu lila anu duaan geus narepi deui kaburuan bumina Ki Juma. Reg anu duaan nyatana si Bohel jeung si bentar ngararaneg heula. Jang, aki mah rek tuluy ka tukang weh nya. Rek maraban heula domba jeung eme. Karunya geus harayangeun nyatu meureunnan cigana mah. Ceuk si Bohel. Nya Ki, tembal si bentar. Geus kitu si Bohel leumpang ngaleos muru ka tukang rek ngadon maraban heula domba jeung eme. Ari si bentar manehna tuluy leumpang muru ka imah anu jadi kolotna. Sampak teh di jero indung bapana keur araya dariuk dina korsi. Gek si bentar oge manehna diuk bari nying hareup kanu jadi kolotna. Teu lila kadenge sora si Alam anu nyarita kanu jadi anakna. Ameng ti mana bieu teh Jang? Tanya si Alam mari mencong kanu jadi anakna. Tos biasa we Pak, amang ti sisi talaga. Tembal si bentar. Oh, tos di sisi talaga ujang teh. Lain aya naon di sisi talaga teh Jang. Katempona ku bapa Mang Ujang teh kawas nu betah pisan ulin di cai talaga teh. Nah boga batur ulin Ujang di dituna. Atawa kumaha? Tanya si Alam. Teu aya Pak. Mung resep we ngudag manuk. Seueur manuk di ditu mah. Tembal si bentar. Ngabohong kanu jadi kolotna. Sabab ceuk pikirna lamun dibejakeun ku manehna anu sanyana kanu jadi kolotna sok sieun cenah indung bapana. Teu ngidinan deui ka manehna ulin ka sisi talaga. Nya teu nanaon ari keur bapa mah. Ujang rek ulin ka mana wae oge. Nu penting nama salamet. Ngan kade kapanan di sisi talaga teh. Sok loba keneh oray anu nyarumput dina jukut euri. Jeung rungkun saliara Jang. Kade we sing ati-ati. Bisi katincak ku hideep. Dar kalakah macok. Kapanan bahaya Jang kangarenan peurah oray mah. Nuhun Pak. Tangtos. Bentar ge ati-ati moal bade gagabah. Nya,
Jang hayu urang mam heula ayeuna mah jeung ibu, ceuk Lisna ngajak dahar kanu jadi anakna. Nya Jang, jungkeur ditu mam heula jeung ibu. Lain ari Aki Bohel ka mana tadi? Tanya si Alam bari cengkat tina diukna. Aki Bohel mah tadi teh teras kapengker pak, bade maraban heula domba sareng eme saurna. Gitunya, nyakeun bapa nu rek ka tukang atuh. Lis akang ka tukang heula nya, ka Mang Bohel. Nuhun, mangga Kang. Teh mah Lisna. Geus kitu. Si Alam tuluy ngaleos ka tukang, rek nyampeurkeun ka si Bohel anu keur maraban domba jeung eme sanggeus aya di tukang. Kasampak teh nya we. Si Bohel keur maraban domba jeung eme. Ayohna wae eta domba jeung eme teh geus lalapareun ti tadina keneh meureunan. Da eta we nya ratuna oge. Meuni pating bulais. Meuni geus teu salabar sigan teh nya Mang. Sing mereleh kitu abong sato. Ceuk si Alam bari geek diuk dina bale-bale saung. Teu lila si Bohel oge nyampeurkeun ka dinya. Geek manehna diuk dina bale-bale saung bari sila tutug kituna teh. Teu lila pok kadenge si Bohel nyarita. Nya Jang, deukeut masina nya 100 sorangan di ditu Jang. Jadi itu kudu bangga maraban di talaga. Kan nyakal lumayan ada jauh ka sisi talagana ti dieu mah. Horeamku ngangona teh jauh-jauh teuing teh. Aya nu deukeut ti dieu beh wetan, jukutna deui kurang alus Jang. Nya Mang. Lain kuring teh rek aya nu ditanyakeun ka Mamang teh. Rek nanyakeun naon Jang? Kieu Mang. Cik sugan Mamang manyaho. Ari budak kuring ulina wae ka sisi talaga teh nah aya naon Mang. Tapi raku budak teh ari ngan saukur ulin hungkul mah. Tangtuna aya batur ulin apangna kitu ge. Tah cik Mamang mah sugan nyaho. Kapanan sok jeung Mamang budak kuring teh ulin ka dituna. Tanya si Alam bangun anu penasaran hayang nyaho kanu jadi anakna. Toeng atuh Jang, Mamang teh nyaho ari saha-sahana batur ulina mah. Sabab tiap kali ditu ge Mamang mangan ngadon kalah ka sare we dina sanapeun tangkal kai gede Jang. Jeung teuing kunaon saban ka datang ka ditu pasti we tunuh wae Mamang teh. Siga nu keuna ku jurig tunuh. Udang-udang hari sore we sakalian budak ujang rek balik. Jadi teu apal Mamang oge. Eta budak teh ulina jeung saha-sahana mah. Kan ari nyarita ka Mamang mah sok ngudag manuk cenah Jang. Beunanya jeung manuk we ulina teh. Tah kitu Jang. Ceuk si Bohel nyarita nu sanyana ka si Alam. Baru kitunya Mang. Jadi Mamang salila ieu ka talaga teh. Ngan saukur kalah ka sare we meunanya Mang. Ari panya kuring mah jeung Mamang budak teh ulina di ditu. Ceuk si Alam jeung mencrong ka si Bohel. Nya kapanan geus disebutkeun ku Mamang ge tadi Jang. Saban Mamang ka ditu teh kawas aya anu nyerep. Sok dadak sakala jol tunuh we Jang. Meuni hese panon rek dibeuntakeunana teh. Rapat we siga anu dileman. Temal si Bohel. Lamun kitu mah hatina aya anu kurang beres ieu teh Mang, tangtuna oge. Keun hiji waktu mah ku kuring rek ditalung ti ka ditu. Sabab lain kuna naon. Bisi kumaha onam ka budak kuringna Mang. Ngan Mamang ulah bebeja ka bentar mah. Lamun engke dina hiji waktu kuring rek nalung ti ka ditu. Tah kitu Mang. Oh nya kitu Jang. Nya tangtu atoh Mamang oge moal rek bebeja deui ka budak ujang. Nya kitu we Mang. Tah ayeuna mah kuring rek kacai heula Mang. Sabab kapanan geus rek burit deui ieu teh.
Mamang mising ke rek ulin maka imah ulin we nyamang. Cek si alam bari cengkat tuluy ngaleos deui ka imahna rek ngadon ka cai heula. Ari si Bohel sanggeus si alam ngaleos sarua manehna oge tuluy turun ka lebak rek ngadon mandi heula ka pancuran. Kaayaan harita di jero lembur. Wanci geus rek asup ka burit. Cahya layung nu tadina sumirat ti tebeh kulon kiwari ngurangan caangna. Katutupan ku mega hideung anu geus ngadingding dina langit. Sora turaes pon kitu deui pepengeng anu caricing dina saluhureun tangkal. Muni gandeng di sarada. Dipirigi ku hiliwirna angin anu geus mimiti karasa tiis kana kulit. Urang lembur anu karek marulang di tempat pakulianana sewang-sewangan. Katenyo geus araya deui di imahna. Alah mah aya oge anu keur ngadarawung dina bang barung hareupeun imahna. Bari ngalangeung nenyo ka langit nu sakedeung deui rek diganti ku poekna peuting. Teu lila reup weh langit teh poek baraya. Wanci beurang geus kasilih ku wanci peuting. Hawa di sabeudeureuun eta lembur meuneu nyecep matak baal kana kulit. Reungit jeung rametuk mimiti rabeng kaluar tina panyumputanana. Leungit sora pepengeng jeung turaes diganti ku sora gaang jeung jangkrik anu ngikrik di satu tarukangeun imahna. Kaayaan harita di jero lembur meuni simpe. Abeh bangsi lemburna geus caricing di jero imahna sewang-sewangan. Sigana wae geus ngararing ka boe meureunan. Keur ngarasakeun tiisna hawa peuting anu mimiti nyimutan ka eta pilemburan. Urang lembur talaga herang anu dina peuting harita keur araya di jero imahna masing-masing. Maranehna teu arapaleun yen disawetaneun lembur manehna keur aya saleutan jalma anu geus araya di sisi lembur. Sing horeng eta leutan jalma teh garombolan garong anu dipimpin ku Mad Keling jeung Ki Judin. Anu rek ngaduruk lembur talaga herang jeung ngayakeun balitungan ka si alam. Harita Ki Mad Keling jeung pada baladna geus araya deui di sisieun lembur talaga herang. Keur areureuh we dina sanapeun tangkal kai. Bari nyarusun rancana pikeun ngagempur ka jero lembur. Teu lila kadenge suara Mad Keling anu nyarita ka baturna. Dap, ieu pasukan ayeuna urang dibagi sabaraha bagian euy. Anu kahiji bagian ngaduruk lembur. Duruk tiap juru ieu lembur sangkan pangeusina ngarasa kawer. Anu kaduana bagian asup ka jero imah. Cokot sakabeh pakaian anu sakirana aya hargana euy. Mantang nyokot anu lain-lain sia. Ulah nepikeun ka kutang-kutang di gobug sia mah. Keur naon anu kitu? Tah nu sagarehna deui milu jeung dewek pikeun ngajorag ka imahna anu ngaranna si Alam. Kumaha ka dieu euy? Ceuk Ki Mad Keling mere parentah ka anak buahna. Sangkan eta pasukan teh dibagi-bagi. Ulah ngagarunuk kabeh. Teu lila kadenge si Johor nyarita. Nya kaharti Ki Mad Keling. Ari kuring milu jeung saeuh, ceuk si Johor. Nya ari sia mah milu jeung dewek atuh. Kapanan si laing nu nyahona we ka jalma nu ngaranna si Alam teh Johor. Kitunya Mad Keling. Nya teu naon kuring milu ka anjeun. Jeung kabeneran deui kuring hayang males ka wirang lah. Ka jelema ebel anu ti heula milu tarung ngalawan kuring. Heeh. Ayeuna sok jalankeun tugas maraneh teh. Duruk heula lemburna, geus kitu cokot pakaianna. Talamun tugas maraneh geus beres, abeh nyamperkeun ka dewek ka tempatna si Alam. Kumaha kardi?
Ceuk Kiman Keling atuh kaharti cenah temal anak buahna. Alus sok ayeuna jalankeun tugas maraneh. Ceuk Kiman Keling. Geus kitu batur-baturna Man Keling anu sawarehna deui sing salingker kana poek arasup ka jero kampung rek ngadon ngieun kakacauan ku jalan ngaduruk lemur. Teu sawatara lila ti harita di tiap juru lemur katenyo aya seuneu anu ngabebla kaluhur mendepating perepet jeung peletek sora seuneu anu ngapeuleum kana dahan kai jeung dangdaunan. Atuh pangisi lemur anu kaparengan keur araya di jero imah jeung ngararengkol di karimun ku sarung mun sing gurubug barang ngadenge di saluareun imahna aya nu sing perepet jeung peletek teh tuluy maranehna kaluar ti imahna sewang-sewangan geus araya di luar katenyo ku maranehna aya seuneu anu keur ngabebela ngaduruk kana tangkal kai anu araya di dinya. Atuh mun dipahibut jalma teh kabeh riweuh mararuman seuneu aya nu ku awi mararumanana teh dikeprak-keprakeun kana seuneu sangkan pareum. Aya oge anu ngajingjing cai kana ember tuluy dibanjurkeun kana seuneu nu puguhna mah paciweuh we jalma teh neangan jalan kumaha carana sangkan bisa mareuman eta seuneu. Sanggeus sakabeh warga katenyo keur pahibut anak buahna Kiman Keling anu sawarehna deui kajalankeun tugasna arasup ka jero imah pikeun nyokot sakabeh banda milik warga anu sakirana dianggap aya hargaan ku maranehna. Atuh crit ti sajeroeun imah kadenge sora awewe anu pating jererit ayohna wae imahna diarasupan ku garong kayaan peuting harita di eta lemur jadi campuh atuh teu puguh denge kun sing kurowok sora laki anu keur mareuman seuneu jeung sing jereritna sora awewe anu tulung-tulungan sabab bandana dikukud ku garong. Ari Man Keling Ki Judin jeung si Johor pon kitu deui baturna anu sawarehna deui sanggeus katenyo ku maranehna kaayaan di jero lemur geus riweuh Ki Man Keling jeung bada-baladna arasup ka jero lemur muru ka imahna si Alam jeung Ki Juma. Sanggeus araya di hareupeun buruan imahna si Alam jeung Ki Juma anak buahna Ki Man Keling anu sawarehna mah sing salingker ka sapipireun imah Ari Man Keling jeung Ki Judin pon kitu deui si Johor araya di buruan hareup imahna si Alam teu lila gorowok Man Keling kadenge ngagorowok di hareupeun imahna si Alam nangtang ka si Alam kaluar ti jero imah. Ari si Alam anu keur aya di sajeroeun imah barang manehna ngadenge urang lembur pating jererit jeung marenta tulung si Alam harita geus satantatan rek kaluar ti imahna teu lila kadenge sora si Alam anu nyarita ti sajeroeun imahna kanu jadi pamajikanana. Lis akang bade kaluar heula sigana mah kalemur urang wengi ayeuna teh keur aya karaman lis tah di luar meni sing jarowok kitu geuningan. Muhun Kang ngan kade sing ati-ati sareng eta saha di buruan bumi urang kadangku aya jalmi anu nuju gogorowokan nangtang ka akang geuningan saha eta teh Kang ceuk Lisna bari mancrong anu jadi salakina. Dukari saha-sahana mah gantang tuna oge eta jalma teh batur-baturna garong anu ti payun teh alis anu kacarek ku akang kade mi HP bentar ayeuna akang rek kaluar heula teh mah si Alam. Nuhun kade Kang ceuk Lisna
Geus kitu si Alam ngaleos nyamperkeun kana panto hareup. Brai panto dibuka, tuluy mana lempang kaburuan. Di luar geus kasampak 3 urang jalma nu kursing bedega. Ari awakna meuni jarangkung gede. Panon malencrong ka si Alam anu karek kaluar ti imahna. Sanggeus si Alam aya di hareupeun anu tiluan, bok kadenge si Alam nyarita. Sahari aranjeun tiluan teh. Jeung naon maksud aranjeun datang ka imah kuring? Bari nangtang-nangtang ka kuring segala rupa. Tanya si Alam bari ngajanteng hareupeun anu tiluan. Teu lila kadenge mad keling nemalan. Jadi si anu ngaranna si Alam teh ade atuh ari kitu mah. Dewek teh teu kudu hese neangan euy. Dengekeun ku sia. Dewek datang ka dieu. Rek nanya di kamaranakeun batur-batur dewek anu 18 urang. Anu diringkus ku sia. Sok pulangkeun deui batur-batur dewek. Lamun aya mah. Lamun eueuh awas ya. Berarti sia teh sayang kojor lamun kitu carana mah. Ceuk mad keling bari muri-muriul kumisna. Jadi anjeun teh batur-batur anu ti heula teh nya. Dengekeun ku aranjeun. Kisilah. Batur-batur anjeun anu geus diraringkus ku kuring. Kabeh ge geus dipasrahkeun ka pangurus ieu lembur. Geus dialanteurkeun ka pusat. Pikeun nanggung jawabkeun kana sakabeh naon rupa anu geus dipigawe ku maranehna. Tah kitu kisilah. Teu mah si Alam bangun anu tenang kituna teh. Jadi kitunya. Kumaha wani sia. Sia geus ngohak camplak lamun kitu mah kadewek. Artina hayang modar sia teh. Teu naon ari kitu mah. Dak, modaran euy. Ceuk kimad keling. Katu teu kudu diparentah 2 kali. Batur-baturna mad keling anu keur nyarumput di sapipireun imah si Alam. Meuni jungkileng ka hareup ningkar ka si Alam. Aya we meureun 20 urang leuwih mah. Anu milu ningkar ka si Alam. Kocapkeun heula ayeuna Ki Juma baraya. Barang anjeunna ngadangu di buruan imahna si Alam. Anu sing gereblik jeung gorowok. Ki Juma anjeunna teras kaluar ti bumina. Tuluy mencrong ka buruan imahna si Alam. Katempo ku anjeunna yang di buruan imahna si Alam. Keur loba jalma anu keur ningker ka si Alam. Kita talangke deui. Jeleng Ki Juma luncat ka tengah. Ka tengah-tengah jalma anu keur ngahurup ka si Alam. Tere kadua sukuna Ki Juma nincak kana lemah. Geus kitu. Ki Juma mesat pedogna tuluy ngowak-ngawik musuh anu keur ningker ka si Alam. Atuh puriak musuh-musuh anu keur ningker ka si Alam teh meuni sing puriak malunur ka tukang. Bari jeung nakisan bedogna Ki Juma. Sora bedog geus teu kaampuh deui. Mimiti kadenge menyepating palentrang. Mata kelinu anu nenyok. Ari si Bohel anu harita keur sare di ngona. Bari jeung kerek. Ti beurangna keneh si Bohel mah geus sare. Sabab keur teu ngarenah awak cenah. Barang manehna ngadenge sora bedog anu pating palentrang di buruan imah. Si Bohel meuni ngarenyag. Tuluy hudang diuk dina luhureun amparan sama. Bari jeung ngumpulkeun heula lelembutan anak kituna teh. Sanggeus kumpul pok si Bohel kadenge nyarita sorangan. Jika aya sora bedog di luar anu di arado ieu teh. Nah aya naonnya? Nah garong deui kitu. Ganggu wae yeuh. Batur keur hees teh. Awas ya. Lamun nya teh mah garong di sarunatan tabeung teh. Ceuk si Bohel bari jung nangtung. Tuluy ngarawel kana bedog anu ngelap tina bilik. Geus kitu. Manehna kaluar nyamperkeun ka buruan imah. Ari di buruan imah katenyo ku manehna.
aya Ki Juma jeung si Alam anu keur dihurup kulobaan. Tetela garong ieu mah, awas dibeledig sia kuing mah, ceuk si Bohel bari nyamperkeun ka garong anu keur narukangan ka manehna. Geus deukeut abong si Bohel jama lenger anta parah deui. Bedogna diayunkeun dipake ngadek kana tongongna garong anu keur narukangan ka manehna. Hiu gecrok gecrok goak atuh. Garong anu kakenaan ku bedogna si Bohel teh menipating karawak jeung kudu pruk bari nyepengan tak-tak jeung tongongna anu kakadek ku bedogna si Bohel. Ari garong nu kaparengan teu kaburu kakadek ku si Bohel, maranehna maralik ka si Bohel bari mundur saeutik ka tukang. Kasup si Johor oge milu malik ka si Bohel. Barang si Johor nenyo yen anu ngadek batur-batur nanti satukangan manehna teh si Bohel. Nyal si Johor nafsu bok manehna nyarita ka si Bohel. Geuningan sia kabayan anu ngadek batur-batur aing teh, awas ya direcah ku dewek mata awak teh euy, ceuk si Johor. Nah alkah bacot we sia, dasar pengecut sia mah, batur-batur si laing diringkus sia kalkah kabur geuningan. Di mana rasa belana sia ka babaturan teh, dasar lebokeun ku Daniel sia mah, ceuk si Bohel bari ngajingjing bedogna anu ngecelakan ku getih. Kurang ajar sia, tetelah yang modar sia teh, rasakeun yeuh tema si Johor bari jeleng luncat ka hareup nyapetkeun bedogna kana beuheung kencana si Bohel. Si Bohel teh diantep sabab manehna oge geus ngarasa gemes ka si Johor teh. Bedog anu keur ngalayang ditakis ku si Bohel meni sahabakna. Hiu belentrang, dua bedog diadu menipating palentrang jeung kuricak ngaluarkeun kembang seuneu. Anggeus kitu si Bohel bedog manehna disabatkeun kana beuheung katungna si Johor. Atuh lenyap si Johor mending ngalenyap. Sikeut bedog si Bohel mending geus nampu dina hareupeun panonna si Johor. Adena si Johor kaburu ngalepkeun sirahna ka handap. Los bedog si Bohel ngahakan angin. Jeleng batur-baturna si Johor ningkar ka si Bohel. Si Bohel geus eueuh deui ayeuna mah nu dipikasieun ku manehna. Sabab ceuk pikirna lamun manehna sieun jeung hareupan musuh temahna matak cilaka ka manehna. Barang bedog sing hariyong si Bohel ditarakisan bari jeung nyamat heula Ki Jarong kituna teh. Anu sacara henteu langsung mah Ki Jarong teh geus jadi guru keur manehna mah. Lumayan aya pangaruh saeutik gedena keur si Bohel. Kawani jeung kanekadna jadi nambahan. Bedog tuluy dibubat babit ku manehna. Siga banteng edan we si Bohel teh. Kocapkeun ayeuna si Alam baraya anu keur dihurup ku anak buahna Ki Madkeling jeung Ki Judin. Si Alam emang lain tandinganana ari keur maranehna. Tepung sila oge batur-baturna Ki Madkeling jeung Ki Judin geus singgal loler dina taneuh. Atuh jeleng anu duaan nyatana Ki Madkeling jeung Ki Judin narajang mabarengan ka si Alam dampal suku jeung leungeunna anu sing hariuk nyammeran kana awakna si Alam. Jeleng si Alam luncat ka luhur nyingkahan panarajang anu jadi musuh. Plos dua panarajang tinu jadi musuh na ngeplos ngakan angin. Celek kadua suku si Alam nincak deui kana lemah. Tuluy malik kana duaan. Jeleng nu duaan narajang deui ka si Alam. Gerakanna meni cepet matak paur anu nenyo. Si Alam manehna geus taki-taki ti tadina keneh. Barang dampal suku jeung leungeun anu jadi musuh geus ngahiuk deui rek nyamar kana awakna. Si Alam ditarakisan ku dua leungeun kencak jeung katuhuna. Hiu gedug gedug. Kadua pikelang leungeun si Alam diadu jeung suku kon kitu deui leungeun anu jadi lawanna.
sing kereduk mata linu kadengena reg anu doaan katanya ngaraneg tuluy silih reret jeung bana baturna si anu keur mere isyarat telila serepet anu doaan ngalogas pedogna eta pedog diputer-puterkeun ku dampar ramo leungeun katuhur sora pedog meningah hiang bang baraan awas kolecer telila jeleng doaan narajang deui babarengan ka si alam nyapetkeun bedogna ka hareup eta bedog menising kolepat rek ngahanca kana beuheung jeung cangkengna si alam jauh si alam ngajauh luncat ka tukang ingkahan seseukeut bedogna nu jadi lawan plos bedog musuh nyamos terus gitu cileng luncat deui narajang ka si alam eta duaan cilepung si alam ngajauh ka luhur jeung salto kituna teh awakna cucuralitan di luhur telila crek suku si alam geus nincak deui kana lemah ari nu duaan nyatana kiman keling jeung Ki Judin sanggeus bedog maranehna dianggap gunana tuluy maranehna ngarasupkeun deui bedogna kana sarangkana geus kitu nu duaan ngalaluarkeun ajian gelap ngamparna rengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena doaan ngagesekeun dampal leungeunna bladau tina dampal leungeun maranehna kaluar hasil ibis anu mumbul ka luhur telila kurawo anu doaan kadenge ngakurawo jeung narajang ka si alam ku dampal leungeunna sewangan eta dampal leungeun menising palesur rek nyamar kana beungeut jeung awakna si alam surti yen kadua musuhna geus ngaluarkeun ajian gelap ngamparna si alam teh cicingeun tuluy manehna oge ngaluarkeun ajian saepi banyuna telila kadenge sora angin anu ngaguruh teh jomantara bereg hujan mendingan kebret dibarengan ku sora gelap anu kating jeleger suarana mun mata keung kadenge barang panarajang tina duaan geus deukeut si alam ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup dibake ngapendung kana kakuatan dua musuhna hiup beledag tilu kakuatan diadu carig jeug anu duaan ngacarig jeug ka tukang telila jengkang ngacarengkang awakna ka tukang kalayang blue iban kana lemah barjeng sing kolokok mutahkeun getih kental ari si alam barang kakuatan manehna diadu jeung kakuatan anu jadi lawan manehna oge ngacarig jeug awakna ka tukang sababaraha lenggah tuluy tekuk dina taneuh barjeng ngaluarkeun getih kental tina bibirna sabab memang teu saimbang hiji kakuatan ngalawan dua kakuatan anu satara kakuatanana ari si Bentar anu harita keur aya dina lawang panto barjeng nenyokeun ka bapana anu keur tarung jeung musuhna nenyo bapana keur deku dina taneuh barjeng ngetahkeun getih si Bentar mending sayang loncat we nulungan jadi bapana kan kadua leungeunna dicarapengan kudu jadi indung jeung ninina si Bentar bati saukur mancrong we keur jadi bapana ari musuhna si alam anu duaan katenyo gesing karuniang deui hudang tuluy maranehna nangtung ngabdega nying hareup ka si alam telila kadenge sora mad keling anu nyarita ka Ki Judin aya urang kampur deui ya jelema teh ka tanyona mah kawas nu geus ripu ya maena teh ai ceuk Ki mad keling bari nenyo ka si alam anu keur deku keneh dina taneuh oh mad keling urang binasa we ieu jelema teh ceuk Ki Judin geus kitu jeleng anu
duaan laluncat ka hareup tanpa leungeunna meuni sing kalayang rek nyamar kana sirah jeung beungeutna si Alam anu keur masih deku keneh dina taneuh. Ari si Bentar barang nenyong jadi bapana aya dina kaayaan bahaya manehna teu bade mikir. Jeleng si Bentar luncat ka hareup dengan sacorelat geus aya deui di hareupeun bapana. Tuluy ngapendung kana serangan musuhna nu rek ngahanca bapana. Dampal sukuna anu ditacongkeun kana dadana nu jadi lawan. Hiuk bledag jengkang Madkeling jeung Ki Judin anu ngesek nepi teh ka si Alam dengan carengkang awakna ka tukang sing kalayang teu lila blub awak anu duaan meunang karak diparebeut niban kana lemah. Goloko tina sungutna anu duaan ngarutahkeun getih deui. Ari si Alam anu tadi keur deku dina taneuh manehna teu nyangka sacongo buuk oge yen bakal aya jalma anu nulungan ka manehna. Tuluy manehna mencrong ka eta jalma anu keur nangtung di sahareupeun manehna bari melak cangkeng nukangan ka dirina sanggeus disidik-sidik ku manehna. Sing horeng budak anu keur nangtung teh lain kolot. Sing horeng budak anu keur nangtung teh lain kolot. Si Alam tuluy ditenget-tenget sanggeus sidik yen anu keur nangtung di sahareupeun manehna teh anakna. Bok si Alam nyarita ka si Bentar. Bentar, hidup ieu teh Bentar, anak bapa. Ceuk si Alam. Ari si Bentar ngali ka tukang. Pok nembalan. Nuhun Pak, tos weh. Bapak deuleuh heula. Wios nuduaan mah ku abdi Pak. Tema si Bentar. Atuh si Alam meuli colohok ngadenga jawaban teh jadi anakna sarupa kitu teh. Jang, entos ujang maka sisi. Keun we da Bapak ge sanggup keneh keur ngayonan anu duaan mah. Entos wios ku abdi weh Pak. Calik weh Bapak mah di dinya. Ceuk si Bentar bari mencrong deui ka hareup ka Ki Madkeling jeung Ki Judin. Bara Sunda di mana wae ayana nu sakiheula pidangan dongeng Sunda dina jejer carios si Bentar teueuh jawara bagian anu ka-12. Insyaallah dina bagian anu ka-17 na kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mangaturkeun nuhun kana sadarupi perhatosanana. Nyungkeun dihapunten bilih seueur kakirangan dina mangdongengkeunna. Mang saja pamit ka sadayana. Wilujeng kantun permio.